Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang saya sudah menemukan helikopter di kampung sini, kawan-kawan. Tuh, mantap ya, airnya ngaguruluk. Masya Allah, ini teh yang disebut dengan subur dan makmur dengan air ya. Assalamualaikum Ibu Damang. Nanggakeun salam salat. Wah, nu baru sampe. Ngada mau naon? Ngopak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada? Berjumpa kembali bersama MJ Tasikmalaya. Dan kali ini saya sedang berada di kampung Sukamulya, Desa Cikesal, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Oke. Dan di sini ada beberapa rumah warga kampung sini, kawan-kawan. Assalamualaikum Ibu Damang. Nanggakeun salam salat. Wah, nu baru sampe. Ngada mau naon? Ngopak. Ari ieu kalebetna teh kampung Sukamulya. Oh, mohon bilih lepat soalna abdi lungsur teh kapungkur ti palihan ditu. Mohon. Tapi raosan kana ka dieu jalan mah nya. Ya, Bang Abah punten Bagah. Dan sangat adem sekali kawan-kawan suasana di pagi hari ini. Saya teh diantar sama rekan saya Mang Oni, dan kebetulan saudara saya sudah dari kemarin menginap ya di mertuanya sana. Dan dulu saya sekitar 3 tahunan pernah berkunjung ke kampung ini, kawan-kawan. Dan di sini ternyata ada madrasah. Bukan madrasah, tapi ini masjid ya. Sepi, kawan-kawan.
Sekarang saya sudah menemukan helikopter di kampung sini kawan-kawan. Tuh mantap ya, airnya ngaguruluk. Masya Allah, ini teh yang disebut dengan subur dan makmur dengan air ya. Biasanya kalau dulu mah di lokasi sawah ini rame, cuman sekarang mah mungkin dikarenakan menanam padinya itu sudah selesai, jadi tinggal nunggu ngaramet saja kawan-kawan. Ternyata di sini teh ada perkebunan pepaya juga kawan-kawan tuh, dan kecil-kecil tapi sudah berbuah. Inilah mungkin yang disebut dengan pepaya California. Sangat mantap bener kawan-kawan, coba lihat. Cuman kok sepi ya kawan-kawan. Assalamualaikum. Sepi kawan-kawan. Tuh coba lihat kawan-kawan ya, sangat enakan pisan ya. Dan di sampingnya ini tempat untuk memasak seperti kompor tradisional alias hawu kawan-kawan ya. Masya Allah, betapa nikmat dan sejuknya ya kawan-kawan. Sekarang mah ada empang tuh, coba lihat. Dan sekarang teh saya harus melewati jembatan bambu ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nih, kalau ke sebelah sini makan kawan-kawan tuh, saat ya airnya itu surut, mungkin ini
merupakan sawah yang paling atas. Wur diawur ibu. Bade amangan kapalihan dia nuju ngawur-ngawur naon di piceunan gitu. Kita bakal seerti ngaduh acis. Oh, jantan di piceunan. Di piceunanna kitu. Hanya saat digemuk nanya. Damang punten. Bahari dina bang bahari. Assalamualaikum. Gimana ya teh jalan matanya? Amang penak deui. Mana mana teh ya teh? Aya lain sehat wae jenengan ieu teh Abah teh. Jag. Carita mah jaga kan leumpang teh bisa. Ayeuna mah Ayeuna mah baheula mah. Baheula ngaranna ya. 3 tahun abdi teh ka dieu teh nya. Nya. Eling kan paur nyiksa ka kolot ah. Ai cek lahilian mah. Cek lokalna mah urang teh hayang gaji teh yang gede. Hayang mahi kenaon keur anon kana. Padahal mah wadul. Penting mah jujur nya banyak. Penting nama jujur kajenting duit saeutik da mahi gitu. Tah gitu. Ari ieu itek tina naon bahoe sanes. Ah, ini hawur. Oh hawur koneng teh nya. Tong diilikan damal di. Tapi anger kene ieu naon teh lah bag-bagan masih aya eta kapungkur. Saya masih kena ngaguruluk anger ka pipir. Aya ya nama aya mah saminggu mah tun ngocor kene. Oh nya. Oh tidak itu, tapi karena sawaman teu. Itu tuh sawah mah tigirang tuh. Tapi karena sawaman teh eta nya. Teu mahi, lain teu ngocor. Teu nyangsang. Teu nyangsang teh duka. Bukan lami kene lami halodo bener. Nya. Lah, kating kok hirup Bapak malah teu diatur ku juru sapatu presiden. Heeh. Anda Allah ngaturna. Nya leres pisan. Itu aja. Oh, di sami teu nyangsang. Oh. Baik. Nuju amang sareng si Oni. Heeh. Teu nyangsangnya. Punten ah, damang. Alhamdulillah itu di bagus itu. Mangga. Abah uya itu sanes. Aduh. Hai. Ayo namanya. Alah. Henteu teu penak. Heeh. Naon? Abah uya teh ieu nuju ngadamel ieu. Ngadamel naon? Balong. Tapi teu nyangsang wae.
alit caina hujan ya sok angin. hujan mageng upami nu paling handap mah jigana sae abah upami nu handap mah sae jigana Itu di yang begini. ternyata kalau di sini mah kawan-kawan nyangkul sawah itu pakai munding mantap bener. Ngiring numpak kah? Alah eta muning nama dilalin tuh Kang. Oh, ih. Tos sabaraha kotak Kang? Tos sabaraha kotak? Nama iya nama sakotak. Oh. Gening teu ku traktor dia mah masih raoseun ku muningnya. Oh. Nya da saya kena kudu kieu cenah. Aduh. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video yang lain di kampung yang lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.